Kabayan jenenganana moal aya anu bireu ucap lampah tos kasohor matak pisieun jani rupaning nu dikedalkeun sagala anu dipilampah sok matak seuleun kolot sok matak seuleun budak. Cing nginjem asahan euy. Nginjem asahan. Montong seuri, Sarjon. Serius dulu. Bedog aing mintu. Aing rek asa bedog. Aing teu boga asahan. Aing nginjem. Aing nginjem. Sarjon. Di sisian nyeri hate. Sok kelakeun dewek. Nyengir sia. Kelakeun aing geus kubu. Kuring makan teu nyeri hate. Puguh kuring mah keur bingung palas mikiran pamentajikan hayang itu hayang ieu kuring mah nganuhunkeun ka akang geus bisa ngahibur diri kuring mun tiasa mah mangga nyanggakeun beungeut tonyokeun sakali deui. Uing mah sirik euy ku si Sarjon. Sirik kumaha? Uing hayang dihibur punyane hiburan jiga kasih Sarjon. Ik uing tonyok kabayan. Tah. Kabayan. Nuhun euy. Akang, ari akang teh kunaon?
سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيها وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر Teng, uing sono ditunggu di saung ranggon biasa. Tutu weleh bogo nyoso sarit John. Ah. طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به Sia, Sarjon. Tepantes sian wadan. Balarea mangkanya si Sarjon geus ada main jeung pamajikan dewek. Si Sarjon geus ngaranggung jeung si Iteung. Aing dengan bodor. Aing serius. Aing bosen disingserikeun. Kunaon sia tarega? Keserian padahal aing keur cerik geuting. Aing teu hayang jadi bodor. Tong boro batur. Aing oke butuh kana hiburan. Boro-boro teh naon-naon. Kunaon-naon aing teh. Aing tuh di rumah biasa-biasa sih gak sia-sia. Iteng. Pak Kuwu.
mere tumaros. Tupi kabayan aya ka dieu. Duka, iwangkit jumaah ge teu wangsul deui ka dieu. Iya. Bubar. Ikabayan. Urang butuh kumanehna. Teangan. Saha eta? Tiga si kabayan. Kabayan? Tep. Kabayan. Turun, kabayan. Turun, Kasep, turun. Aya naon Abah? Tung. Ieu si kabayan aya di para itu. Kang Kabayan. Di luhur ieu si kabayan. Kang Kabayan aya di luhur para. Isuk-isuk pasabalarea lilir kabayan beteka sampak di imah beteka sampak di buruan balarea mimiti gempur balarea ting korele. Itu mata anak bolot jiga cintero. Itu le tanang le di gabang barongan. Coba itu tinggal di banget na hejo jika panto baledesa.